Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng simkuring mangadui muhun urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana dongeng hanca kamari nu judulna Lalampahan Si Kuncir. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu, mudah-mudahan kaum dangu sadayana teh dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana, Lalampahan Si Kuncir di series katujuh kamari teh dugi ka Si Kuncir keur ngobrol jeung Bimimin. Kumaha tuh carios salajengna teh kaum dangu sadayana, mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae kumaha jujur carios Lalampahan Si Kuncir ieu. Sok yuk. Ari ngadu jago teh ngarebutkeun naon sih Bi? Mani loba pisan euy nu datangna. Kitu atuh pananyaanna si Aji ka Bimimin teh. Atuh Bimimin geus ngajawab manehna teh. Atuh puguh we loba paminatna. Sakabeh paguron teh hayang menangkeun eta saembara. Lamun unggul tina eta saembara ngadu jago, kahiji pagurona teh jadi disohor Aji, terus dipikaserap kabeh paguron-paguron. Atuh kauntunganna deui bakalan meunang upeuti setiap bulanna ti paguron nu ngarasa eleh tarungna. Terus deui Aji, eta kabeh paguron teh kudu nurut jeung satia. Lamun teu nurut jeung satia, eta paguron teh kudu narima akibatna Aji. Wah, emang naon kitu Bi lamun teu nurut jeung setia? Atuh sakabeh pangeusi paguron eta bakalan dialapatina ku sakabeh paguron nu ngiluan saembara Aji. Wah, emang kabeh aliran hidung ujung bodas Bi? Di golongan bodaskeun aya Aji. Nah geuning eta golongan bodas make daek ngiluan nu kieu nya Bi. Atuh Aji, lamun teu daek bakalan dianggap musuh, terus bakalan terus dikakalakeun ku sakabeh anggota tarung jago. Komo deui atuh lamun anggotana ti aliran hideung. Kos karaman eta paguron teh nu teu ngilu saembara bakalan didatangan setiap mingguna teh. Naon wae nu aya bakalan dibawa. Atuh lamun ngayakeun perlawanan, sakabeh anggota paguron bakal daratang ka tempat eta. Kitu tah Aji nu ku Bibi dipikanyaho mah. Tapi Bi pernah aya nu berontak teu eta paguron teh? Kungsi Aji, harita teh nu berontak nu teu satia eta ka paguron dihancur leburkeun. Tuh cilemanna kabeh eueuh nu dihirupan kabeh ge nandangan pati Aji. Komo deui eta nu ngaranna Karaman Ajag Leuweung. Eta mah Aji Karaman nu sadis jeung teu leungeus. Emang eta Karaman Ajag Leuweung kasup anggota ngadu jago kitu Bi? Puguh we Aji. Malahan mah eta pingpinana teh hear atuh keur ngomong kitu teh di luar aya nu ribut teuing ngaributkeun naon. Da suarana teh kos nu narapsu
terus sesumbar bahwa manehna teh nu paling jago. Atuh si Aji jeung Bimimin teh langsung wae keluar, nu maksudna rek nempo di luar teh aya naon. Pas geus nyampe di luar, si Aji jeung si Bibi teh kaget kusabab aya hiji lalaki nu keur dikepung ku jelema lobaan. Geus mimitian Ji, padahal mah lain waktuna teh isukannya ngadu atar jago teh. Tuh tingali. Gitu atuh cek omongan si Bibi ka si Aji teh. Hari si Aji ngadenge omongan si Bibi mah manehna teh teu ngomong, panonna teh terus ningali kanu dituduhkeun ku si Bibi. Kaum dangu sadayana ari nu dikepung teh nyaeta hiji jawara kolot nu pake baju serba bodas. Sanajan geus kolot tapi tetep awakna teh masih cangker. Panon tajem nadakeun eta jawara teh lain jawara sambarangan. Dewek teh teu hayang ngaharepan si laing kabeh, sanajan si laing maju paparengan gen moal cukup. Ngaharepan dewek boro-boro si laing, guru-guru si laing gen mun maju paparengan moal aya nu mampu mapakan dewek. Gitu atuh omongan anak eta lalaki nu make baju serba bodas. Sia teh meni jumago geus wani-wani nyieun masalah di tempat aing. Gitu atuh tembalana hiji pamuda nu gede wawanen. Kaum dangu sadayana eta pamuda teh nyaeta si Darmaji nu geus nepi ka tempat eta. Manehna teh pas nepi ka tempat eta ningali aya hiji jelema nu diriung ku loba jelema. Atuh manehna teh gen langsung wae nyampeurkeun ka tempat eta. Si laing teh hayang nyaho ngaran dewek. Ngaran dewek teh Kigeheng ti jawara gua peteng. Gebeg atuh nu ngadengikeun eta ngaran teh ngagerebeg kusabab eta jawara teh geus kasohor ti waktu 15 tahun ka tukang. Ngadenge kitu si Darmaji teh ngageureun tesna hatena. Wah, maknya ieu jelema teh masih hirup. Pancek si Abah gen ieu jelema teh geus paeh ku leungeunna si Tregos Hideung. Teu ngerti kuring mah. Nah saha atuh ieu jelema teh? Kitu atuh gerentesanana hate si Darmaji. Kunaon si laing bengong kagetnya ngedenge ngaran dewek. Geus cek dewek gen nyingkir si laing mah percuma moal mapakan ka dewek mah sekali geplak gen pasti namru. Ngadenge omongan kitu, ngadenge omongan ti Kigeheng nu ngahampas kitu atuh si Darmaji teh langsung wae kahudang nafsuna. Manehna langsung wae narajang ka Kigeheng. Corelat cileung. Pereup-pereup si Darmaji teh langsung wae ngarah ka dadana musuh. Atuh Kigeheng mah manehna teh campur seuri bari ngantepkeun eta tonjokanana si Darmaji. Cebrot dengulan-dengeunna si Darmaji teh kenca katuhu mani nengeul kana dadana Kigeheng.
Tapi si Darmaji kaget kusabab eta Ki Geheng teh kos anu teu karasaeun. Can leungit kagetna si Darmaji teh geus kaget deui kusabab aya gerakan nu dilakukeun ku Ki Geheng. Eta leungeun Ki Geheng teh nepakan dadana si Darmaji kos nu teu di tanagaan. Tapi balukarna ka si Darmaji mah kos nu ditubruk ku badak. Syut keplak atuh curang ke gedung. Si Darmaji teh rubuh ngabebengkang. Mirip kitu eta jelema nu tadina rek ngarepuk ka Ki Geheng teh nyalingkir kusabab maranehna nyaho bahwa si Darmaji geus teu sanggup ayeuna ngankur sageprakan si Darmaji teh geus rubuh ngabebengkang kana lemah. Cek dewek yang tadi mesti bejaan si lain teh ku sageprakan dia bakalan ngabebengkang. Tapi kunaon euy mani maksakeun maneh teh. Keur ngomong kitu corelat jleung atuh kahareupeun Ki Geheng teh aya nu datang hiji jawara kolot nu pakeana serba hideung buken geus bodas diiket ku kulit maung. Dina cangkengna nyalegreng bedog lubak. Eta jawara kolot teh nu katelah Ki Awung. Ki Awung teh julukanana si bedog setan. Keur di dunia kajawaraan mah manehna teh geus teu asing deui ngaranna teh Tekung Slila corelat deui. Aya nu datang kahareupeun Ki Geheng. Corelat kecelik. Eta nu datang teh 3 jawara. Pakeana serba hideung. Nu hiji eta mah Bah Ajud. Nu dua deui nyaeta Ki Padma pimpinan paguron elang hideung. Nu hiji deui hiji jawara awewe nu katelah Ambu Beureum. Manehna teh pimpinan paguron Melati Beureum. Ki Geheng, maneh geus wani-wani ngarusak ka acara dewek. Manehnya teu apal ieu Bah Ajud pimpinan paguron Parebodas. Kitu atuh teguranana Bah Ajud ka Ki Geheng. Ari Ki Geheng ngadenge kitu teh manehna mangan kurseuri. Saha anu ngarusak acara si lain? Da lain acara si lain mah isukan lain. Oh sia. Walaupun isukan tapi maneh geus ngaganggu katentreman ieu anggota-anggota anu erek ngadu jago. Dewek mah teu niat ngaganggu. Dewek maka dia ngan kuneangan eta si Tragosi dan musuh kabuyutan dewek. Atuh di dia loba paguron pimpinan paguron. Dewek teh sangaja hayang ngajajal kana elmuna si lain kabeh. Tapi perasaan dewek mah moal mapakan kamu dewek teh. Sia sombong sia maneh geus ngahampas ka dewek kabehan. Ngadenge kitu Ki Geheng mah maena teh ngan kurseuri kaum dangu sadayana. Terus Ki Geheng teh nanya ka Bah Ajud. Yo, kuring mah ek nanya ka si lain. Lamun teu dijawab jujur nya si lain kudu modal di leungeun dewek.
nanya naon maneh? Hah? Ya kieu di mana eta si Tragos Bodas teh? Kuring geus lila nungguan waktu ayeuna teh geus hayang ngajajal di ilmu eta si Tragos Bodas. Sia atuh neangan si Tragos Bodas mah ulah ka dieu atuh. Da ieu mah lain tempatna. Ceuk saha lain tempatna? Ajud kuring mah nyaho ieu teh saha anu mingpin karaman karap ieu paguron teh. Ieu paguron Pare Bodas teh dipingpinna mah lain kumaneh nu aslina mah. Nya eta ku si Tragos hideung lain. Malahan mah eta anak maneh nu ngaranna si Darmaji lain dititah tadi teh titah neangan eta si Tragos hideung tapi cenah balik deui geuningan mana henteu jeung si Tragos hideungna. Uring nyaho maneh teh mun eueuh si Tragos hideung mah sieun di dieu teh henteu pede cenah. Da ku sabab maneh mah elmuna eueuhna naonan geuningan. Ngadenge omongan Ki Geheng kitu, Bah Ajud teh kahudang nafsuna. Manehna teh langsung masang kuda-kuda. Maneh rek naon eta Ajud? Sia hayang modal sia ayeuna mah kuring sia. Kitu atuh omonganna Ki Ajud bari nafsu. Tapi kaum dangu sadayana Ki Geheng mah ngan kurseuri. Kos anu nganggap enteng ka Bah Ajud. Ari Ki Aun, Ki Padma jeung Melati Beureum ningali Bah Ajud masang kuda-kuda teh mainna teh ngilu maresep pakarangna. Tuh mainna teh ratret main mata nu maksudna rek ngahuruf bareng-bareng. Geuningan kieu ieu teh jawara teh wani nangan kurkoroyokan. Tapi dewek mah desieun lah. Maneh mah dua kali gebrakan geus malodar ku dewek teh. Sia teh bener-bener sia ngomong teh geus jumago sia aki-aki. Kitu atuh omonganana Bah Ajud teh. Bah Ajud langsung wae manehna teh narajang ka Ki Geheng. Same merek narajang Ki Geheng teh nyetop heula. Stop heula. Geus heula. Ai tarung teh kudu aya aturanana. Lain ngadu jago teh erek isukan. Ieu mah lain erek ngadu jago sia. Ieu mah erek ngabasmi anu geus ngarusak ka acara dewek. Pan ku dewek yang tadi geus ciberenya. Eta ka si lain kabeh dewek mah teu ngaganggu. Dewek mah ka dieu teh neangan si Tragos hideung. Sia lalu balesan yeuh tarimakeun modar sia curelat cileung atuh. Eta Ki Bah Ajud teh langsung wae narajang ka Ki Geheng. Syut atuh tarajanganna teh mani rosa kaum dangu sadayana. Tapi
Kigeheng nyalik itu langsung wae manehna teh waktosna seep euleuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos orang lajengkeun wae ieu carios lalampahan si kuncil. Sim kuring mengaduy nyuhunkeun dihapunten bilih dongeng lalampahan si kuncil ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh nu teu acan subscribe sok diantos ku Mang Aduy subscribe-na nya. Etang-etang penyemangat ngadongeng kanu ngadongengna nya. Mang Aduy nyuhunkeun dihapunten kaum dangu sadayana pilih aya kata-kata anu teu meunah, bila aya nami anu sami nuhun. Sikuring Mang Aduy amit mukur amit mundur bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemios.